Pani mayar sabaraha. Pani mayar sabaraha. Sebenarnya nama era. Jadi ayeuna mah kieu we. Ari akang teh saha namina teh ai sakaterang abi mah kitu namina teh setun. Ari nami setun teh eta teh ti lahir atau ti mana? Cing ieu teh poho deui jelema teh. Jadi namina teh jadi lain namina tenarna di lemur teh ieu babaturan abi teh kabeh sacilenek we mah sakampung itunya sakampung daerah abi calik ayeuna. Disebat nanti dipanggil nanti setun. Jadi ayeuna mah urang tanya we Iya, gitunya pan setun teh nya. Kaos nage geus biji setun tasik. Wah anjir hade euy bener lain setun eta mah tuh. Pan di dieu mah katingalina setun. Oh bener. Gering ya. Jadi geus ayeuna mah kieu bos. Urang tanya we langsung ka jenisna nya. Ngaran setun teh kelana goyang. Di mana ngaran setun teh jeung ngaran setun teh asli ti nung bapana atau kumaha urang kupingkeun nya bos. Cing sok aya teh abi hoyong naros ari setun teh nami asli atau nami kumaha eta teh. Ah, Berbagai macam konten. Lamun yang urang nanyakeun eta, aing datang jawab. lain kunaon? Tara. Tara jawab. Pani mayar sabaraha. Pani mayar sabaraha. Bos, senawani mayar sabaraha cenah bos. Kupingkeun we heula aya namanya. Jadi sebenarnya nama era nanti disebut setun sok digenengkeun aja pun uwa Rolling Stone Mick Jagger gitu Oh, bener. padahal aing karti karena seni henteu ngan resep ngan ngarti jeung pangabisa mah nol pisan. Oh. Jadi rada era setun teh geuning teh nyetun cenah heueuh da aing kumaha teh ti mana mimitina Heeh. ngan sakaingat urang bos di zaman SD ge keur kakara kelas hijian da aing teh geus disetunkeun jeung malahan lanjut dulur kadang kolot urang ge lamun ngaheureuyan teh setun gitu. Ari mimitina teh eta saha nu anu nyebut nu ngagarawan setun teh tun meureun atuh aya sasakalana kumaha nya bos? Kumaha jadi Eta atuh teh sih? pamuda senior ti urang. Oh jadi setun teh baheula keur leutik teh kaulinan teh jeung anu gande meureunang salureun. Jadi barudak baheula mah pamuda kan usahanapeun teh lamun milu ngariung teh sok dirada dihalingkeun tah lamun ka urang mah aya pengecualian sok diajakan ngahajakeun beda polontong cenah cek batur mah tapi aing teu ngarasa polontong atuh anjing da aing teh loba kasieun Polontong bos apa tuh polontong teh non balaga belagunya polontong teh belagu jadi sasakalana teh mimitina teh cenah manehanna teh pedah belagu jadi maafnya bos jadi lain belagu balaga kumaha kitu lain balaga kitu peteng-peteng oh kasieun jadi dititahna naon ge daek kitu ku pemuda senior teh reman kasieun naon Ari ulin teh baheula teh keur SD teh jeung ulin teh jeung kolotnya jeung kolot berarti jeung sok diajakan we ti mimiti nginum jamu gitu payet henteu nah tah ieu teh wah SD teh ngeusan aing geus di para bener lain tiruan bosnya iya mah 18 tahun ke atas lah ngobrolna paramean teh ieu mah tah cenah kudu minum cenah nyetun cenah cuy lamun tos kitu teh pan aing teh ditabeuh ditangap disutel jeung sok daek geus anjing da motivasina teh matak daek teh aing hayang diajak gaul gitu hayang diajak gaul jeung matak dititahan meulina naon titahan anu ge daek ngan miminang nama aing lamun dititah nganteur apel anjing baheula mah bangga kunaon daek cineten we kieu disetel ku awewe ditanggeui ku awewe ditabeuh ku awewe daek we anjir ayeuna mah karasa ku aing jadi bulldog teh najis tapi meureun atuh da meureun pas waktu nganteur oge nan aya meureun buruh mah meureunnya anjir udud we hungkul ngepas oh geus ududnya oh geus nyanu udud SD teh udud anjir ulah ditiru pokokna mah bos
batur wae balik ngaji teh balik kayak mana ingat jadwal apa jadwal? Jadwal tuh jadi lamun Mana aya hiburan malam. Oh, nonton Siga hiburan malam. baheula masuk aya saman peuting-peuting, menaik nu hajat nanggap film tayangnya sudah aja. Oh. Batur mah kita balik. Atuh pangletikna atunya. Pangletikna. Jeung mawa aing teh sebenarnya mah manehna teh nu pamuda senior teh ngamanfaatkeun. Ngamanfaatkeun dina segi kumaha. Lama dina raributna mi HP senal ka aing kabeh. Sabuntelan teh sok mawa sarung da ieu teh mah ngaji. Mawa sarung ngaji mah senal. Tapi ari ngaran asli mah berarti ngaran asli mah saha tuh ngaran asli mah? Asep Kadek. Oh, Asep Kadek bos. Jadi sok budak kadek da baheulana kana kalapa. Ieu teh. Gitu urangnya sok ngadekan kalapa urangnya. Kadang kalapa, kadang walu, kadang tak-tak jelema. Ulah serius ieu mah jadi sabenerna mah ngaranna mah Asep Nur Samsi bos. Jadi kitu intina mah ayeuna matak jadi ngaran religi-religina dihijikeun jeung Yahudi. Ai teh era kumaha? Ayeuna mah kapikiran. Da ayeuna geus terlanjur kitu. Tapi henteu kitu alus boga ciri khas. Jadi kieu meureunnan muncul resep kana laguna henteu. Lain dengekeun heula. Jadi kieu muncul urang mah. Jadi lamun ayeuna si jelema geus boga ngaran landihan model kan didinya asalna Asep Nur Samsi jadi setun berarti eta teh alus nilai plus yang didinya teh tun jadi nilai plus teh jelema teh leuwih gampang dikenal gitu meureun ku ngaran eta setun bisa disangka ya cai kopi cai kawani bong ketang bos lah ngoli mah nya mata no genanteunna jadi gitulah pada intina ngaran asli nama Asep Nur Samsi beliau teh tapi disetun-setun karena manehanana baheula eukeur budak teh kaulinan teh jeung nu gede pagawean teh sok jadi panitahan anu gede gitu sok di alam nyenaheun sok di alam jeung nyetun sih mah nyetun cenah ade jadi maksudna nyetun teh ari baheula mah roll teh baheula mah ngiblatna teh rolling setun soalnya gaya panggungna penampilanna sikapna nyetun tidinya jadi nyetun teh baheula tina mawatina istilah bos jadi nyetun baheula teh istilahna teh nu hartina teh pokona alaman barudak musisi ngiblatna anu ngaranna selon teh rolling setun berarti nu budak mun rada nyeleneh rada selon taman aya nama nyeleneh rada selon disebutna teh nyetun nyetun si eta gaul berartinya gaul si eta meureunnan baheula mah istilahna teh nyetun si eta itu jadi setun pertama boga lepis hiji tah unggal poe mun erek ini lepis eta disesesna man saminggu sakali na ari cicing di imah we hungkul jadi pangheulana budak leutik pantaran urang nu dilepis teh urang hungkul nyetun si eta oke. Tapi kawaris ku jaket lepis deui ku pamuda senior anu geus bauladan teu si diomongkeun dipapake kudu lamun aya kieu teh nyetun seta cenah mah hiwal ke batur dari jaket lepis pokoknya gitu bos tina konten ieu berenang cuma sekedar hiburan tapi hiburanna mawa tina carita-carita nyata bos gitu ngan lah sanes tirueun we Iya mah cuma hiburan. Tapi tirunana mah ya rasanya kalna ieu teu teu bangga disebut setun. Benar. Teu bangga era anjing. Jadi hayangna enak saha sok aya model nu nanyakeun lagu setun anu pangeunahna keur kamu naon? Mun aing pan teu bisa ngajawab judulna kita Arapal. Terus sok aya nu malikeun ngaran we setun teh. Rudat aja, sekapeung masuk hayang mekrek aja. Geus semua bener kalah umak amuk bos geus sakitu we heulanya ya namanya yuk. See you next time. Assalamualaikum.